Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aksara Sunda. Saperti halna dina basa Indonesia, aksara teh kabagi dua bagian. Hiji aya nu disebutkeun aksara vokal atawa aksara suara. Nomor kadua aksara konsonan atawa dina basa Sunda mah aksara ngalagenna. Dina aksara vokal atawa dina aksara suara dina basa Sunda mah sadayana aya 7. Benten sareng dina basa Indonesia anu jumlah sadayana aya 5 huruf. Katambihan ku huruf sareng e. Cara nyeratna sapertoskeun kieu. Huruf A mah siga angka 3 mung aya buntutan saalit. Upami huruf I sapertoskeun huruf L mung ti luhurna aya garisan tapi saalit. Huruf U sapertoskeun huruf Ain tapi aya ditarik garis ka luhur sareng buntut saalit. Huruf E sapertoskeun huruf A angka 3 tapi di tengahna aya buntutan. Huruf O perpaduan tina huruf C sareng huruf N, namun ieu dipayuna aya dihijikeun. Huruf M sapertoskeun huruf IA tapi teu aya titikan. Terakhir huruf E sapertoskeun huruf A mung di luhurna aya tanda curkan. Hatur nuhun.